Dihitob para mukminin di mana rek ngalaksanakeun salat kudu wudu. Di mana-mana boga hadas gede kudu mandi junub. Di mana teu meunang make cai atawa eueuh caina tayamum. Beres eta teh akan ngarupakeun nikmat anu luar biasa. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah teu ngarepkeun ngajadikeun kasulitan ka aranjeun kabeh tentang wudu, mandi jeung tayamum. Justru Allah maksudna liyutahhirakum pek ngabersihkeun ka aranjeun kabeh tina berbagai hadas leutik jeung hadas gede, bahkan deuk ngabersihkeun tina berbagai dosa. Wal yutimma ni'matahu jeung deuk nyampurnakeun Allah kana nikmat Allah nu dibikeun ka urang nyaeta nikmat agama Islam, nikmat nu panggede-gede. Mantap ditungtungan di dieu. Yang nyampurnakeun ayat tersebut wal quru ni'matallahi 'alaikum. Wahai para mukminin, sing aringet maraneh kabeh kana nikmat Allah nu geus dibikeun ka aranjeun kabeh. Timimiti nikmat leutik datang ka nikmat nu gede. Nikmat leutik ba ieu, nikmat awak, nikmat mata, nikmat ceuli, nikmat irung. Urang bisa bentak ningali dunia, nikmat leutik. Urang bisa ngadenge suara-suara nu merdu jeung nu teu merdu, ngeunaheun jeung nu teu ngeunaheun, nikmat leutik. Urang bisa ngabar nu seungit jeung nu bau, nikmat anu luar biasa. Leutik sama nikmat eta mah. Bisa nyisipan letak urang teh nu asin, nu amis, nu peuh, pahit dan lain sebagainya. Nikmat sehat, nikmat leutik, nikmat dunia mah komo. Kamari ieu urang teu boga motor, kuari boga nikmat ceuhil tama nikmat. Kamari ieu mah urang teu boga mobil, kuari boga mobil, tamat. Naon kanu pangleutikna ti ceuhil teh? Tuma, tama tuma. Leutik. Kuari boga pabrik, urang teh boga pabrik, boga perusahaan, nikmat eta teh lah, nikmat lage, leutik deui. Tibatan kuman, masih kena gedean kuman jeung eta. Eueuh nanaonan tama nikmat eta mah kadeuleunan nikmat dunia leutik teh ketika tsunami. Dia oyang-oyang ku Allah, dibeakeun ku Allah. Taneuhna jadi lentur, bumina jadi acak-acakan, bangunanna runtuh, jelemana nguambang. Urang neuleuh di dinya, eueuh nanaonan geuning. Eta taneuh nu kamari diperebutkeun eta bangunan nu dibangun miliaran, perusahaan dan lain sebagainya, ya kendaraan jeung jelema-jelemana eueuh nileina naonan. Digempakeun ku Allah, dak hancur. Leutik jasa. Nu kamari neanganana urang datang ka teu salat acan, kuari ambruk beak ku angin, beak ku gempa, nileina leutik. Karasa nilainya gede sote ku nafsu. Urang bisa naik mobil, bisa ke kota, bisa ke mana bae, bisa ngajak dan lain sebagainya. Bahkan paling istimewa mah bisa ngajak si doi. Saya sekarang rasaan urang mah nikmat anu poara atuh leutik asa eta. Sok geura urang mawa ka Bogor, naik ke puncak atau ke Bali, tengah jalan tabrakan, blanger, gepeng. Dulurna ngarasakeun nanaonan teh dunia, dirina ge nanaonan. Leutik teh dunia pas kitu teh gedena pas kitu teh ku nafsu. Tah leutik teh mah, tapi ieu teh kudu diinget eta teh pamere Allah. Lantaran lain henteu bisa salat ku sebab henteu boga duit. Diajakan salat sia, atuh salat itu ke masjid, moal ka salat aing mah. Kunang kitu mikiran hayang boga poswan. Ambo, jadi salah salelecan boga poswan mah moal, pokona moal salat bae gitu. Barang geus gapoe sia salat bari mah, boga aing mau kotor nang di matung redit. Aya jelema nu teu bisaeun salat, lamun teu boga duit aya. Puyangeun bangunanna di imah teh ngelentuk bae, diajak ngaji gembong, boro-boro ngaji aing.
Kurang gitu tuh, boga duit. Jadi nyana mah bisa na ngaji, boga duit, bisa na salat, boga duit, mun teu boga bae tilok salat. Eta aya tah hamba Allah nu kos kitu tah. Di dieu ge loba sana. Lu atak sanajan eta nikmat leutik, tapi paedahna jang gede tah horeng. Tak wayana sakitu Allah kan nikmat nu leutik ge sok ingetkeun ku maneh. Da maneh teh pan dibere mata, dibere ceuli. Ingat karena nikmat berarti ingat kanu merena. Ingat karena nikmat mah ingat kanu merena. Be, ieu mata luar biasa ngeunaheun amat aing bentak setengah dunia kadeuleu. Ingat urang nang di saha ieu mata nang di Allah. Ingat sing ade nikmat mata sanajan leutik tapi ingat kanu merena. Awas, ceuli ge sarua bae. Kitu keneh. Ieu aing kuari mah boga kendaraan. Boga imah, boga perusahaan, jagening turunan aing mah ti dituna turunan ningrat jeung sugi, tapi kersaning Gusti aing kuari mah boga laluasa yeuh. Ingat kana nikmat pamerena tah eta teh, inget kanu merena. Inget kanu merena lain masyaallah-masyallahan lain. Alhamdulillah bari teu salat lain kos kitu. Eta pan sok loba ngomong kos kitu, alhamdulillah jasa cenah kuari-kuari mah kamari mah hararese jasa meuli susu ge hararese cek cenah. Tapi kuari alhamdulillah kendaraan ti sepeda datang ke mobil aya, imah atuh alhamdulillah serba. Geus pokona mah geus alhamdulillah geus pokona mah. Tapi giliran azan reup hees, tol sama. Tah eta teh lain alhamdulillah bebeneran kos kitu mah kamu plase bohong sama nipu sama. Alhamdulillah nipu na kos kitu. Kita mun aya jelema nu sugih ngomong alhamdulillah tapi teu salat teu ngaji, penipu kelas kakap teh. Ingat karena nikmat mah alhamdulillah kemudian ingat kanu merena tuh gitu nanti kayak hiji waliullah ibadah 60 tahun di duniana eueuh bae per detik anu henteu inget ka Gusti Allah 60 tahun nyada ibadah datang ka pindah imahna tinu rame kanu sepi pindah kanu sepi jasa sanggeus pindah kanu sepi jasa pindah ka leuweung geus sasaha bae nganjing Allah doang ku hayang ikhlas-ikhlasna sanggeus di jero leuweung dak dumadakan deui gunung tah ieu gunung teh runtuh sanggeus runtuh blek limpah ka daerah tempatnya na salat teh katutupan jadi geus teu kadeuleu ku sasaha. Tapi di jerona ngaguha jadi nya di leuweung nya katutupan ku batu-batu jadi guha bekitu kadeleuan ku sasaha weuh caknya dan nikmat ke ibadah 60 tahun teu pernah sadetik poho ka Gusti Allah salat deui nya puasa bae nya wiridan bae kasimpulanna mah nyana paeh bae sanggeus samaot cek Gusti Allah wahai malaikat hamba aing mah eta mah langsung ka sorgakeun bae lantaran geus bagus jasa. Begitu dek dikasorgakeun, mama punten ieu mah langkung saka sorga bae teu kudu ditimbang-timbang deui. Cenah teu bisa. Tetep kudu ditimbang bae lantaran kula mah ka sorga teh hayang ku rahmat Allah ku pagawean kula. Ci ieu mah geus tinggal ka sorga doang pan meureun. Nu mantak ibadah ge hayang ka sorga. Iya hayang ka sorgana mah ngan hayang nyaho sakumaha eta kahebatan ibadah kula. Kula mah hayang jauh kahebatan ibadah kula lantaran 60 tahun. Sadetik ge anu teu dipake ibadah ka Gusti. Maka kula mah hayang ditimbang, hayang nyaho bae coba. Bedakeun ka Gusti Allah. Aduh, cek malaikat ieu sombong amat sih. Jae ge nu sok sombong mah pelimbah. Kan ieu mah kiai sombong. Cek Allah teh timbang atuh coba malaikat aya nya hayang ditimbang, timbang. Aso kerja nanggus, asa aing di hadiranku sakitu triliunan manusia, asa aing. Begitu ditimbang malaikat, timbangna ulah jeung nanaon jeung nikmat mata bae nu leutik. Jeung nikmat mata bae coba salil 60 tahun. Ditimbang jeung mata, amalnya nu 60 tahun ditimbang jeung nikmat mata nu leutik, eta jorena luar biasa. Nanaonan. Cek malaikat geus kieu kumaha? Neraka atuh cek Allah. Ka nerakakeun. Cek cenah ke heula Kok jadi neraka ieu? Kok jelema surah kabeh. Nu tadi nu asa aing teh ibadah panghebat-hebatna 60 tahun teu aya sadetik.
Poho ka Gusti Allah, na ieu begitu nyana keukeul aya ditimang kuduna mah geus nikmat jasa pareta teu ditimbang deui sorga. Alhamdulillah ngan nyana mah hayang ngabuktikeun. Begitu ditimbang encan jeung ceuli, encan jeung irung, encan jeung bibir, encan jeung naon-naon, kakarak jeung nikmat mata doang ge, jeung nikmat mata geus elek eta ibadah. Atuh komo meureunna urang bojong mah. Nu ibadahna api lain bae. Boro-boro 60 tahun teu inget bae ka Allah nya mah keur salat ge teu inget ka Allah. Inget ka sendal bae. Apa tuh? Atuh komo jeung eta beunana masyaallah gitu naonan. Gitu naon da akhirna ya keputusan malaikat ieu mah bapak kudu ka neraka lantaran boro-boro jeung naon dibandingkeun jeung nikmat mata ge ieu masih keneh eleh jasa. Mohon maaf gitu ka Gusti Allah. Ai kudu dikanarakakeun waktu bau mainnya aja gitu. Coba atuh geus kieu kumaha? Laporan deui ka Allah. Neraka. Tetep ka neraka bae. Nyana kokosedan mung jak ya nambung ka neraka mung. Mung ka neraka kula mah ieu kajen teh geus dua Allah bae. Amal abdi ulah dianggap tapi abdi mah menta gedena hampura Gusti bae. Amal abdi teh mah naon teu aya sabakatul acan. Abdi mah hayang pangampura Gusti bae ceurik datang ka kokoseran. Eta mah cak malaikat sabodo teh mah urusan Bapa jeung Allah kula mung laporan enggak ditu. Aduh, jangan panglapor ge, manglapor ge. Sanggeus kokosehan terus janana ceurik marasana luar biasa. Kakarak cak Allah ulah coba-coba ngitung-ngitung nikmati aing. Hajudek dibandingkeun jeung amal ari sia eta bisana wudu teh make naon? Make mata. Mun mata sia teu beuntak deuk wudu ka mana? Encan sia eta salat boga tanaga ti sapan ti aing. Aing nu ngajadikeun sia sahapan aing. Sia mun ditanya ti eueuh ka aya nang sa? Nang Gusti. Eta bisa leumpang nang sa? Nang Gusti. Bisa sujud ka aing nang sa? Nang Gusti. Bisa inget bae ka aing per detik nang sa? Nang Gusti. Wari kula deuk dibanding-banding atuh jeung nikmati aing. Gusti. Ampura. Ampura ya magasi maaf na deh. Ya guys, cak Allah teh geus kasorgakeun ngan panghandap-handapna. Bongan ayat sombongan seetik. Ya handap bae nya mah bila perlu ulah diasupkeun ka jero di luar bae. Kajeun cak di luar daripada ka neraka. Mendingan di palataran sorga. Kayak datang ke palataran ngintip-ngintip. Akhirnya dikasorgakeun oge. Teh urang ieu bisa ngaji ke ulah asanang urang. Ulah asanang urang ieu teh. Masya Allah lamun teh digerakkeun ku Gusti Allah. Ieu teh moal bisa datang ka dieu. Jasa najan gararaga ge kumis mulintang bae teu puasa mah henteu bae. Nang saha eta? Nang Allah Masya Allah karim. Teu ngajamin gagah teh kudu puasa teu ngajamin. Tengah jamin boga duit boga kendaraan ngaji tengah jamin berarti menang Allah hakikat nama tak lamun urang geus datang ka dinya eta nu jadi ganjarana mun asak lain bae teh jadi ganjaran mantap datang ka imana sia teu ngajinya cerai hirup mah kan teh menang ganjaran teu menang ganjaran cerai hirup mah we dagang-dagang we ngaji-ngaji pan eta sombong ngaranna cak Allah be asa nang sia burung bugunang aing temenang ganjaran, mantap aja dah maka itu nak kita temenang ganjaran, kalau ngomong gitu, ya kuat siapa ya, sia aing, kabelah itu nama, atau sia tengah ngaji, tungtung nama saruanga, saya kakarak nikmat nuletik, ingat karena nikmat Allah nuletik, awas lain berarti baca alhamdulillah, laksanakan coba. Tina pemberian nikmat ingat kan numerena, aing teh diberi nikmat ku Gusti Allah. Batur mata sakit diberena aing inget ka Gusti Allah berarti nuturkeun parentahan anak ngajauhan larangan nah can sakumaha tama tapi lu dijelaskan di dia wal kuru nikmat Allah eling baraneh kabeh kana nikmat Allah sakumaha tadi nikmat duniawi nu hubunganana jeung awak ngeunah dahar ngeunah nginum ngeunah sare ngeunah jima tapi eta mah naonan kadua nikmat ruhani wudu ruhani urang jadi bangga jadi senang jadi tentrem salat ruhani urang jadi tenang di mana ayana ketenangan in kiadna nurut ka Gusti Allah
Cak Allah teh aing maneuleus sia teh lain naon neuleun nurutna doang sakitu keur tunduhna salat ta eta nu ku aing dideuleu. Aing mah lain naon urusan khusus jeung teu khusus mah urusan sia teh mah kajeun teh mah. Jah hese meureun sia teh nya. Khusus urusanana pabeuleut di pabrik teh di kantor teh di sawah teh home industri teh dan lain sebagainya. Tah ieu mah aing mah nurut da nya sia nurutna ka aing eta sakitu keur pinuh ku lem leungeun sia ngadenge suara azan. Masyaallah cak Allah teh cak Allah. Sia ku nurut-nurutna kokobok mandi tah eta aing neuleuh etana doang. Tetek-tetek kos kitu lah tadi mah be sakitu keur sibukna di pasar tapi nggak dengar suara azan pan sia terus bae lumpat ngajauhan masjid. Ya Allah ya Rabbi tak aing greget tak sia teh eta tapi haju sia eureun lalah loba mah loba bae mun diteruskeun moal beres ieu maka jeung kumaha ge bener aya kauntungan mah ngan aing rugi di hareupeun Allah tunda heula bila perlu gantian heula jeung pamajikan ja butuh ku dunia atawa jeung anak abah mah deuk ka masjid heula tah aing neuleuh kituna tah kasia tah resep ayo husuna mah eueuh sabasa kali jadi masjid ge salat Allahu Akbar inget bae timbangan budak beres tah henteu teh sih. Dan aing nurut da doang cak Allah. Pada teh ruhani urang jembar eta. Ruhani teh pusak itu teh jembar. Masya Allah. Aya nurut inqiyat Allah teh deuleu inqiyat da doang. Deuleu inqiyat da nurut da eta kajembaran ruhani. Mantap. Ulah suuzon ka jelema anu salat. Ulah suuzon. Salat teh deuk husu deuk teu husu pokona asalnya daek salat eta teh penghuni surga bae geus. Ya kitu teh lantaran nurut jangan eta nurut. Nurutna doang. Ya Allah ya Rabbi. Bayangkeun bae coba. Keur nimbang teh kadenge suara azan geus neuleuh deui nyana teh kaburu aya berjamaah mah geus jam 1 jam 2 mun diteruskeun bae moal beres ya ditinggalkeun endek teu berat kumaha ninggalkeun etana cak Allah sia terang berarti sia eta jeung timbangan orang keur ngojek tutut menang sewa deui wong azan maghrib Allahu akbar neuleuh jamnya nang aduh maghrib sewa mujana loba jasa bulak balik deh deuh batur geus baralik di masjidnya dan can salat keneh bae cek nyana teh aing mulai eureun ieu lamun nuturkeun sewa bae mah bodoh tah malah aing sewa tinggal sewa lah aing dekat ka heula kokobok heula ngala wudu Allahu akbar cak Allah aing neuleuh nurutna sia ka aing tane taruhani urang jembar ku sakitu bae ngojek masih keneh salat masya Allah pada teh hebat jasa panu jorenya mah nya ngojek nya meunang nini-nini nya teu salah sesahat bau dapat kage geus bau hasem atuh sapira nya nama nyelpah bae aduh cek aing ngojek kos kieu jasa ieu nya meunang nini-nini nya saparapat deui ka imahna betus nya teu salat geus sama pahala jasa teh rugina deui coba urang yang ngojek nya meunang si mbak urang Lampung susuna notot teh apaan meunang deui cek nya teh ieu kos kieu bae mah aing mending salat heula pan eta untung 12 atuh eta kok kitu tah cak Allah aing neuleuh sia nurutna doang aing resep jasa ka sia eta ieu keur carita ruhani urang pan bungah jasa ta ruhani ta eta teh nu kamari caritakeun nah cak Allah wazkuru nikmatallah eling anjeun ka nikmat Allah eling ka nikmat Allah eling ka nu mere nikmat yakni Allah subhanahu wa ta'ala keun nikmat nuletik di dieu ditafsiran ku Imam Jalalain adalah bil Islam nikmat nu panggede-gedena adalah nikmat Islam emang nikmatna gede jasa iman Islam beuneu teu gede kumaha atuh lantaran nu nganterkeun urang ka surga Allah adalah Islam anu kuarina lamun teu iman teu Islam teh urang kajenting ku kumaha ge teu bisa ka surga harta anu sakitu lobana jabatan anu sakitu disandang luar biasana kedudukan jeung kemewahan anu pohara urang teu iman teu Islam moal bisa nganterkeun urang ka surga leutik jasa taman iman tapi ketika urang iman ka Gusti Allah turut ka Gusti Allah maaf masya Allah iman Islam urang bisa nganterkeun urang ka surga Allah lain leutik-leutik nikmat nu mantap miftahul jannah la ilaha illallah tak ieu urang kabeh geus boga kuncina atuh tinggal paeh doang trek asup asal bener bae ngetrekeunana baru dikotrek-kotrek teu daek cak malaikat kula teh teu daek nyaho cenah ieu gecegeun dikencengkeun ge teu daek muka cenah ieu lawang surga coba atuh deuleu cak malaikat barang di deuleu uhun tua
Cek malaikat deui mah salatan ngan iman doang. Atuh mal bisa muka ieu mah. Aju bisa muka aku mah cokot ge di neraka jahanam aya. Je, pada gitu amat. Kuncina mah geus boga miftahul jannah la ilaha illallah. Tak ieu iman jeung Islam bisa nganterkeun urang ka sorga. Nikmat anu hakiki lain leutik-leutik nikmat. Nu matak wal quru nikmatal. Ingat maneh kana nikmat Allah lupuan gede-gedena Islam. Lain leutik-leutik nikmat. Ieu urang kuari geus alhamdulillah geuna. Alhamdulillah geus sese nyaritakeun syukuran ka Gusti Allah lantaran urang mah hirup di lingkungan indung bapa urang jeung daerah urang anu memang geus diciptakeun iman ka Gusti Allah, Islam ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu pernah ngarasakeun kesulitan. Gede neuleuh bapa urang sok salat, neuleuh emak urang sok salat. Neuleuh kiai urang di lembur urang sok salat ke masjid, neuleuh ustad urang sok salat, neuleuh tetangga urang sok salat, neuleuh indung salat, neuleuh tetangga salat, neuleuh kiai salat, neuleuh ustad salat, sanajan nyanana teu salat neuleuh doa. Tapi kan imannya nana, aing neuleuh mah neuleuh bae. Tapi ai iman mah iman ngan neuleuh doang. Sakitu geus alhamdulillahirabbil alamin. Wayah buludan dihareup, wayah subuh tinggaleun. Atuh emang kitu pagaweana di lembur mah. Ta eta teh nikmat boga iman, boga tapi si gade rumat. Wal quru inget anjeun kana nikmat Allah nu panggedena yakni iman jeung Islam. Hartina inget kanu merekna dalamun lain pamere Allah mamual iman urang ge ka Allah. Mun teu dibere ku Gusti Allah da moal Islam. Buktina nu boga baby band, nu boga pabrik, nu boga hotel, nu boga jabatan di luhur, geuning ai ku Allah teu dibere iman mah kafir bae. Nu jadi Kristen, nu jadi Katolik, nu jadi Konghucu naudzubillah min zalik. Urang mah sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Ta eta syukuran lain semet sakitu cak Allah inget kana nikmat aing nu gede ieu ni Islam, inget ka aing nu merena, inget ka aing tuturkeun parentah aing, jauhan larangan aing. Geus teu kudu ngomong-ngomong alhamdulillah, tapi formalitas doang. Asal urang ka masjid berarti keur inget kana nikmat Allah. Urang munggah haji berarti keur inget kana nikmat Allah. Urang keur ngaji kuari berarti keur inget kana nikmat Allah. Asal urang ngalaksanakeun parentah, ngajauhan larangan, eta berarti keur merealisasikeun inget urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazkuru ni'matallah.